mendak galak ahli-ahli Allah haram proposal haram kredit haram campur jeung pemerintah haram pasti nyarieun kiai-kiai lamun keur kasurupan lamun keur kasurupan tuh henteu sebab naon sebab nyana geus beda lalakona ketika batur gregeteun tak kanyana nyana moal greget sebab naon oh berarti kalau pasang ngomong nyana kasinggung ojo dikidam bako mukhalafat Bismillahirrahmanirrahim rawil hadis Bilal bin al-Harith al-Mazani utawi ki Bilal kang putra lanang ki Harith al-Mazani wifdul iku utusan sanata khamsin minal hijrati dalam tahun 5 kang tetap saking hijrah Kanjeng Nabi ngembangkeun agama ngutus langsung ti Kangjeng 8 hadis. Urang boga hadis hiji ge sugih berkat ambalaya bulan Maulud. Aduh, kurang-kurang bersyukur nama pahara itu. Masyaallah waranu hukumatu. Lengarawakin anu saking Bilal sebagai Uqamah bin Waqqas, kira-kira boga muridna Uqamah bin Waqqas. Wa Ibn Auf lan ki Amrun kang putra lan ki Auf, masyaallah. Mata mati ya Bilal sanata 60 ing dalam tahun 60 umru. Lan utawi umur Bilal 80 sana. Iku 80 tahun. Allah umurna masyaallah kacaritakeun Bilal kakolotnakeun teu pernah neuleuna naon timah ka musala di kurungan bae beungeutna teu pernah neuleuh gigireun jalan-jalan acan masyaallah urang inget ka kos kitu. Haji Pendi nggak aja boro-boro jelema kebo kadele kebo tuh make calana sekali Allah kai mau hadis al-bandar wa calana wa tutur pulang-pulang hadis bagi kududukin ya hadis kata sebarang kang bakal tegaya mahiji bahasa suat utai kang awal iku ngutus pengurus pirang-pirang kang ngurus di akhir zakat kadang ngalap zakat liwali imam hura dia tawalla masa tuhana imam wa iman iku kang wa imam iku kang ngurus ya Allah makluha ing ngalap zakat binafsihi au binaibi kalawan ke imam atau kalawan naib imam di negara anu rapi urusanana tentang ngalaksanakeun hukum-hukum Islam imam bupati kudu boga pengurus yang wakotan zakat bagi jelema-jelema anu geus nisab
per kecamatan perdesa tata kabogana di desa sabaraha orang penduduknya kelas handap kelas menengah kelas atas sabaraha geus anu wajib zakat sabaraha maka kudu aya tugas untuk mengambil zakat langsung jangan ngabagi-bagikeunana urang mah nu diurus teh zakat fitrah bas terus dicokot tapi insyaratna teu puguh nu dibeurekeun ka BHS ka Atlas dibikeun BHS da ka kiai dipake ku kiai Budoli Pendi Ibrozak aduh sholat lagi ngararaco Allah kan ese urang hayang sholat anu rapi teh ese jasa geura engke ku Imam Ghazali bakal dicaritakeun sing hade makanan induman pakaian mun bener-bener hayang bener-bener hayang khusyuk kudu diperhatikeun teu meunang sambarangan mawaan horenganan baju-baju anu meunang pamere di pemerintah eta teh mawaan ka urang kana teu khusyuk sedengkeun Haji Fendi mah pan dibere BHS teh bangga di beja-beja ka batur ini dari bupati jelema mah bisa bangga tapi malaikat mah nutupan irung cak malaikat hangru coba eta urang geus teu boga pemikiran ka alam gaib nu jelas mah kadeleuna keren we bejas menang ti mana los urut Cina los baheulana dipake bae ku nya geus pokona atuh aju teh diseuseuh deui masyaallah eta teu boga pemikiran nya kadinya nu penting keren we hayang kalalem ku jelema geus kolot-kolot lain mikiran sorga mikiran melijat malulu ieu kuari make jas teh nya tapi lumayan nya sok mawa aya meureun 5 ke dibagikeun ke mawa deui 5 dibagikeun wallahu a'lam nang di manana teh nyaho ai lang jana asli meulina mah teu mungkin eueuh ti dituna lah pokona mah dua dawatul kufar wal islam utawa kambapung rene iku ngajak pirang-pirang kafir maring Islam ajakan kafir ke agama Islam dengan lemah lembut beri pandangan-pandangan ketauhidan ketuhanan daekeun jeung teu daekeun lain urusan urang mah sakadar ngajak dakwah coba di kelenteng dakwah coba urang di gereja dakwah coba urang di pura ya Allah ya kan atuh dakwah teh diundang ka masjid diundang ke majelis taklim balik diberkatan dakwah kos kitu mah teu orok ke bisa atuh dakwah kos kitu mah ieu nu hese ge dakwah di kalangan kufar dan terima lalu Allah kang orang nolak ka ing dakwah sapa Allah tirut at-talattufu fil khitab at-tadraj bil bad'a wal intiqabihi min mas'alatin ukhra opat wallahu a'lam bissawab Bismillah
saking nyaru taftahu maqana hadiya lemuka kena basrah ing dalam makom ati kedua pirang-pirang wali wali kalang kenaman kono taftahu la tahsulu orang hasil ya basirah bi'ilmihi kalawan ilmu zahir bal bi'ilmi laduni al-batin baliktah kalawan ilmu laduni kang batin kemaga Allah Ta'ala kalala ngadahu saballa ta'ala ing ayat wa'allamnahu min ladunna ilma فالواجب على الإنسان maka utawi kang wajib ing atas manusia tafsir tilkal ain iku ngahasilkeun mangkono ain ala ahli al-basair ing atas ahli pirang-pirang mata ati bi akhdhi talqin kalawan ngalapi uruk min waliyin mursyidin saking wali kang mursyid mukhbirin kang nyaritakeun min alamil lahud saking alam lahud cek Kanjeng Nabi ashabi kanuju bi ayyihim iqtadaitu ya benar gak itu saya tadi kesimpul saya tadi empuk kualitas ashabi kanujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum ahli sahabat kaulah cukup etalir tibeda jeung bintang di langit bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum kamana baik ka sahabat mana baik anjeun nuturkeun bakal menang pituduh ulah keluar orang ti sahabat Kangjeng nyarita ashabi kanuju lamun syiahan ti Sayyidina Abu Bakar Siddiq syiahan ti Sayyidina Umar syiahan ti Sayyidina Utsman khusus Syiah Ma'ali bacakeun sahabat bacakeun hadis ieu ashabi kanuju bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum pancena pinter pancena bodoh bacakeun atuh make anti teuing ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq sabaraha hadis dina Bukhari nu diriwayatkeun ku Abu Bakar Siddiq sabaraha hadis tu diriwayatkeun ku Sayyidina Umar sabaraha hadis tu diriwayatkeun ku Sayyidina Utsman make jeung anti teuing hiji we cenah sahabat ba'ali kumaha lalakona mantap kajian tinggal kumaha ge tetep teu laku Syiah di Indonesia sabaraha Habib lu asup Syiah dakwahkeun Syiah di Banten dipencit ujana ku urang Banten urang Banten ku ari geus kasa golok bae ulah sabarana di Banten mah pokona bae mah
sakjana dek bener dek henteu sakjana kumaha guru aing we di Banten bagus kitu pecit bae masyaallah Banten bagus gitu Banten jadi disebutna taklid buta Banten lamun Muhammadiyah nyebutkeun haram taklid buta Persib taklid buta untuk apa ada Al-Quran untuk apa ada hadis kenapa kita harus taklid kepada ulama tidak boleh kita taklid buta cek Muhammadiyah lompat jana ka Banten dipencit tuh dia enggak moal kudu tarung masalah moal di urang Banten mah moal ka dia teu jauh dia kena orang Banten dah enggak saing mah pokona mah dek henteu dek taklid dek henteu ka dia beung dia ku aing dipencit sia digodok dia ku aing balik dia teu balik modar sia ku aing Banten dah asal keluar Banten bae kos kitu sambarangan bae cek dia henteu cuma agama sia mah teu salah lain kos kitu deuk salah dek henteu ku aing Banten mah kos kitu bae geus pokona salah aing bener aing artinya hese dek asup ka Banten si hese bau Muhammadiyah saguliwak bae Muhammadiyah teh gan dimenes-menesna doang lompat ka Serang digodot lompat ka Banten digodot teu bisa geus dimenes bae teu bisa berkembang kuari ka Tangerang ka dieu ngan ayana di ditu doang tuh ngan ayana tuh di naon gitu ngaranna deket mau teh Jati Gintung ngan didinya na doang di dieu we yang Muhammadiyah hiji tadi putat ngan henteu dirantai doang atuh geus nyana doang anakna ge henteu icuran henteu geus antep ditanya ka urang putat teh urang kudu teu dilawan teu kudu dilawan moal kebale paeh ngana teu daek berkembang teu daek kunaon eta wallahu alam Banten mah hese Banten mah ji aya kiai asup ka pamarentah bae tarigalkeun di Banten mah heuh eta pan teu salah berjuang bodoh teuy nyana berjuang ieu mah embung pokona mah geus eta hese di Banten mah geus kitu geus hese bae geus pokona hayang geus teu hayang teh hayang bae geus bodoh geus sabaraha kiai nu ditinggalkeun di Banten gara-gara asup pamarentah je teh jaho ilmuna luhur teh jaho ilmuna gede teh embung bae pokona mah cek aing embung Banten mah kos kitu bae geus hese ya Allah ya Rabbana Banten moal Banten boga karakter internasional aya 4 sejarah Banten bukuna beda-beda Banten mah beda-beda ente cara Jawa Timur Jawa Tengah beda-beda 4 buku beda buku zaman baheula buku zaman pertengahan buku zaman kabare jeung buku nu kuari buku Banten nu ayeuna beda kumaha sih bisa kitu nya teuing Banten mah geus kitu bae sabodo aju di langsongkeun isi nu mana nu bener kumaha sia bae nek nutur nu mana kitu urang Banten mah hese Banten tah letak ngembangkeun Syiah di Banten capek bisa dipencet ashabi kanuju bi ayyin tadaitum ihtadaitum ente nuturkeun Sayyidina Abu Bakar Siddiq ihtadaitum ente nuturkeun Sayyidina Umar ihtadaitum ente nuturkeun Sayyidina Utsman ihtadaitum ente nuturkeun Sayyidina Ali ihtadaitum ente nuturkeun Habib Razak tebosok ya Allah Masya Allah karim Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu ngari
ngadongengkeun asal usul urang sebagai manusia. Ternyata cek tuan Syekh urusan zahir mah gampang. Tapi urusan batin nu hese. Habib Razak sakikieuna nyana mun ku urang di deuleu kos lain jelema. Tapi janda hayang kasep lah datang ke salon mimiti dicukur nu rapi ala alendelon kulitna dimodif di pandian make cikur huntu dicabutan make gegep ganti make resin kedua di salon make jas pakai dasi pakai sepatu ya kan terusan keluar ini siapa sih pamajikan aja kaget ini siapa sih kok ganteng amat sih zohir mah gampang dimumulekna ku urang gampang atut banget asli lama jalain kos gitu dibawa ke Yapan balik di Jepang gelis titip puspa jalain gitu banget asli lama bawa ke Jepang bawa ke dia gelis aya sabaraha bintang film lu dibawa ke Jepang gelis Habib Razak dibawa ke Jepang gagal gagal operasi. Nah ya artinya gampang, zohir mah gampang lah. Orang kayaknya hayang ngora bae cara titip puspa asal kuat duit 1 bulan disuntik pakai sumsum. Eta teh sumsum gajah disuntikeun hargana 1 kali nyuntik 100 juta. Mantaknya nama gagah baik, necis baik, ngorak baik 1 bulan 100 juta suntik pakai sumsum gajah asal kuat jadi lamun 1 tahun kali 100 juta sebarit yang suntik dong sebarit tahu 1,2 harta Haji Pendi jeung karung-karung jual aya sakitu we sabaraha bintang film anu ngurusan awak suntikan anak cia tuh babari hayang ngora bae hayang hebat bae kulit dan lain sebagainya dunia ieu mah cerita dunia gampang sangat gampang tapi nu hese cik tuan Syekh urusan batin nu hese ngaji ti mimiti ami dunia sorok datang ke sarap napuyang amal kuari alpiah jarnak non mantek berikut jeung cuman amsia aji kabeh jagonya nangis moal kacaletot dina maca ngaji Quran fikih timpitir riyad takrib datang ka fatulin berikut jeung usul fikih wah kacaletot ujianan nyaritakeun tafsir berikut mustalahat tafsir hadis berikut mustalahat jago ngaji ketika bahasa masail di forum nyana menguasai cerita hadis asbab wurudnya nyaho cerita tafsir asbab nuzulnya nyaho
cerita pajokotan hukumnya nyaho kira usul pikirna jago can pugu hebat batin nama can pugu hebat batin nama hese bisa ku bisa nama maca kitab mentek cek Imam Ghazali maca kitab gorengan hese mangga beberes ate nang ada apa di pondok pesantren datang ke haridang tapi hate mah begitu jadi kiai asa aing jadi kiai salah ngomong bete jebut kiai nyanang nyidua sia aing teh kiai goblok salah ngomong beh teu dimamakeun teu daek menembalan salah beh teu daek ngaabuya-abuya iya kan penyakit sholat lawan dengan baca ruku jasa pohara jasa ruku nage jeung kadenge nage ku urang beda Allah sami Allahu liman Allah bajana giliran salat di jero kamar. Oh, sorry Bang, Allahu Akbar. Ieu salat teu beres. Hate hese. Nah. Tuhan sana lalakokeun asal usulna sate. Nu dimaksud teh supaya utuh. Asal bersih supaya kembali bersih. Teu kudu hese-hese, urang boga baju kotor, asupkeun ku urang ke ember, teu deunaan rinso mencuci sendiri. Jadi jangan mencuci sendiri. Iya urang hayang bersih hate teh kumaha? Ieu kumaha ieu hayang bersih hate. Nah. Tuan Syekh ngabejaan ka urang. Wal basiratum bin ainir ruh. Mata hate tina zatiah ruh. Urang aya awak, di jero awak aya kolbu. Di jero kolbu aya sir, di sakuliahing awak urang aya ruh. Ieu basirah teh min ainir ruh. Taftahu fi maqamil fuad lil awliya. Bisa gabukakeun dina makon hati terhadap para wali-wali Allah. Walizalika kullantaran bisa ngabukakeun ieu basirah la tahsulu bi ilmu zahir mual hasil basirah maku ilmu zahir. Urang hayang datang ka basirah ngaji patul ilmu datang ka kiamat moal bisa. Urang hayang datang ka basirah ngaji fatul wahab bahkan jeung Haji Wahab lah. Data. Haji kurang. Riyad tak di Fatul Muin Fatul Wahab ikna. Tufah. Robot. Mual datang. Karena basirah mual datang. Tama utar atur wudu jeung caina. Salat jeung gerakan-gerakanana puasa tina urusan ulah dahar ulah nginum ulah jima haji tawaf nasaina urusanana kos kitu mal datang ke basirah moal jago urang ngaji Fatul Muin jago urang ngaji Fatul Wahab kunaon atuh begitu salat hate urang ka mana
Muin ku urang geus dilalap. Bahkan geus dijen kopi ku urang. Tetep bawal beres. Fatul Wahab diaji Iqbal diaji ku urang. Kunaon tuh waktu salat kalayang. Awak Quran di masjid di luhureun sajadah lage bagus jasa, make dage make jubah, sageusna make jubah, make sorban, make udeng-udeng, make sesengitan. Kunaon atuh hate urang aya di Bandung. Hese. Teu bisa basyirah ma bi ilmi zahir. Bal bi ilmi ladunnil bab. Balik maka ilmu ladunni bati. Allah ngadah wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kalau ka manusia ilmu kana ilmu ladunna ti kami. Si Ali dia taros Ali aya ajeun boga ilmu marifat teh kumaha. Cek sidina Ali kulati Allah ilmu marifat ti Allah. Minallah lain ti kaula ti Allah. Ketika urang diangkat jadi wali dibere khusyuk ku Allah penta ka Allah. Urang usaha merengkat billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal usu lain eta lain wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kumaha Allah bae merena. Jadi atuh kumaha? Kieu cek tuan syekh nya. Fal wajibu 'alal insan wajiblah terhadap manusia tasiru tilkal ain ngahasilkeun eta zatiyah roh kumaha ala ahli basair ka ahlina carana bi akhdhi talqi min waliyin mursyidin mukhbirin min alamillah. Urang ngaguru kekunyana dibere cara panyana anu geus nyaho tina berbagai alam nu tadi dicaritakeun datang ka alam laut. Urang di alam nasut kuari sia hayang ka alam malakut hayang kieu carana ieu nya. Sia geus di alam malakut hayam ka alam jabarut kieu carana ieu nya. Sia hayang ka alam laut hayang di alam jabarut kieu cara ieu. Tuh babari ngaji mah tuk tak tak. Aya kiai nu bakal nuduhkeunana aya. Di mana ayana teu kudu ditanyakeun. Haju kuari aya anu keur ngalaksanakeun aya. Lamun kula dek ngalaksanakeun bisa, sangat bisa. Sok atuh cara kula atuh nurut bener sia neuk ka dieu sia cicing. Bisa sia maca kitab. Henteu. Apa dek nyaba ka alam itu atuh kudu bisa baca kitab. Sia dari ka Bandung ge kudunya horope. Kudunya sia teh atuh cara-carana. Komo urang dek ka Singapura, komo urang dek ka Mekah. Paspor lagi kumaha sia maha paspor kemudian maha kitu buku kesehatan pertanyaan anak ke bakal ditanya di bandara sebakal ditanya di kapal sabaraha ditanya turun ke bakal ditanya di sangkilan ke Mekah ge pertanyaan loba
sia endek ka alam malakut bisa maca kitab henteu exit teu bisa gugur tanu teu bisa maca kitab teu bisa wajib dipaksakeun ge teu bisa bae ka jeung kumaha nyungsep bakal nyungsep waduh cenah kiai pan atuh kitu amat ya emang kitu gitu bacana berarti itu mah ilmu bisa disumput-sumput yang siama atuh sapirat mau ngana sih atuh mondok tadina saha nu salah atuh engke cenah kula mah ieu mah hayang khusyuk bae salat atuh paksakeun ku pantok-pantokeun hulu sia atuh padieu mah deuk ngaji ilmu kawalian dek jadi bupati ge kudu sakola heula Habib Rozak kuarieu ku urang dipaksa kita jadi bupati datang ka kiamat moal jadi naon sebabna ijazahna eueuh ijazah mal bisa atuh komo jadi wali Allah masa wali bodoh eueuh ti ditu da Allah boga wali bodoh geus gugur hiji tah jadi kula siap pesantren bertahun ayo meureun 15 tahun sedang saya bisa baca kitab alhamdulillah coba baca deng ya bagus alhamdulillah guys bagus ya guys siap boga pemajikan dan boga wani saya ninggalkeun pemajikan atuh banyak ninggalkeun pamajikan segala teh geus gugur ya ulah balik atuh geus ya mah kaditu jeung kieu podoli ceramah bae geus balik teu bisa jieu mah kumaha gitu kula siap mondok bertahun ya 15 udah boleh bagus coba baca kitab coba Quran baca bagus siap ngedet ka Allah boga pamajikan boga sabab sia lamun kita ninggalkeun pamajikan siap Quran sia nu mantak siap galak siapa lain ka Allah frustasi itu jadi balik maningan neangan pemajikan itu bagir sih ganti kasih teu bisa emang kumaha gitu lalakona ulah neule buya kuarina ulah neule Habib Lutfi ayeunana ulah neule Abah Umar almarhum kituna ulah neule almarhum Abah model kemari ulah perjalananna emang kumaha gitu perjalananna emang kudu pepegatan Kiai aya nu kudu aya nu teu tah rada coba jelaskan coba Kiai lamun memang bener-bener nyana bogoh jasa ka pamajikan kudu dipegatkeun sebab engke kaganggu ku bogoh nyana ka pamajikan lamun nyana ka pamajikanana setengah bogoh emang tatadina geuna ngahijikeun kolot teu pati bogoh adapun boga anak tama dipoekan jadi teneuleuh banget nyana mah asal jingsat naik tutupkeun deui beres tak jadi lamun bogoh jasa ka pamajikan mah moal baik bisa moal tapi lamun teu bogoh ka pamajikan bisa oh gitu atawa bogoh ka pamajikan ngan geus bisa
ninggalkeun kabogoh salah hanya guru mursyid nu nyaho urusanana berat jeung teu berat ka pamajikan guru mursyid nyaho nu mantap bi akhdhi talqin bin waliyin mursyidin mukhbirin min alamillah teu beunang sambarangan guruna kudu joko talqin beak min waliyin ti seorang wali walina mursyid dunya zahiran wa batinan mukhbirin nu bakal nyaritakeun tina alam-alam alam ieu kieu alam ieu kieu alam ieu kieu di alam ieu hayang ka alam ieu kudu kieu alam ieu kudu kitu jadi kudu nekat moal Imam Ghazali ninggalkeun lembur 13 tahun boga murid ratusan ditinggalkeun pamajikan jeung anak dititip ditinggalkeun 13 tahun sagede Imam Ghazali atuh sagede sia mah datang ka paeh tapi teu kitu urusanna teh bukan Allah Imam Syafi'i 4 tahun sagede Imam Syafi'i bae 4 tahun sagede Imam Syafi'i eta anu cerdas dasar 4 tahun leuleungeunana lamun Tuan Syekh Abdul Qadir mimiti 3 tahun tambah 3 tahun tambah 3 tahun 9 tahun leuleungeunana emang deuk kumaha gitu urang lamun nyaritakeun Nabi Belut pi leuleungeunana emang sabar tahun gitu kakarakuari kakan kadengen age leuleungeun emang Gus Dur teh leuleungeun ngan perjalananana aya anu ka leuweung nu ka gunung aya anu biasa tergantung bisana nu biasa nyampur ulin biasa kadeleuna ku urang tapi nyana keur boga pagawean khusus aya bimbingan guru hanya guru anu nyaho riwayat jelema nu jadi ngabogaan riwayat tersendiri nyana mun kunyana didongengkeun pasti tercengang urang kabehan ge misalnya Buya misalnya Abah misalnya Bibi Lutfi dan lain-lain sebagainya perjalanan ti awal ulah di dele zahirna pasti aya perjalanan mun dicaritakeun pasti urang ge oh pasti kitu kabeh tinggal henteu sakitu doang ditanya mantak BAT tidinya endek moal sia sanggeus ngaji bisa lamun teu bisa ngaji tetep teu bisa lain teu bisa nanaon maksudna paling ge sakikituna bae dibere zikir mah dibere bae tetep bae ngan maksudna kelanjutanana moal zikir babere misalnya hayang norekat ayo geus tah sia geus kan sakikituna kudu adapun lanjut moal ngan sakitu ge geus alhamdulillah ngan lanjut balain lalagaan sebab ieu teh dibere jaos sia kuari di alam ieu nya digambarkan awak urang hulu urang digambar leungeun urang digambar dada urang digambar beteng urang digambar suku urang digambar emang lamun ieu urang digambar ku urang ieu digambar ge ku ahli tarekat emang urang bakalna kitu neuleuh naon neuleuh Allah kabeh ye beungeut urang coba ge gebage deuleu ti dieu alif ka dieu sad tasdid ka dieu Allah bakal Allah leungeun ti dieu geura gitu alif lam naik Allah ha Allah ieu sarupa lamun ti dieu urang kieu tah ieu bakal jadi Allah kabeh alif ka dieu Allah tuh mau diteruskeun gua ieu moal ke pelbadio naon ieu eta teh ya sing hade sebab diri urang teh tergambar Allah kabeh sia kuari di alam nasut ieu pagaweanana ieu zikirna
kieu carana tek geus kajawan tak ku guru naik saya ndek ka alam malakut awas Al-Qur'an kan digambar sageusna kurang dilaksanakeun tak ya Allah mujahadah dan sebagainya saya ka alam malakut teh lamun urang lulus dengan cara-cara guru waliin mursyidin mukhbirin kunyana kan dituduhkeun set urang mungkin sebulan setahun 2 tahun 3 tahun bisa urang bisa kapanggih jeung malaikat urang aya di alam malakut urang ngobrol jeung arwah roh kapanggih jeung roh ngobrol urang biasa jeung roh kumpul biasa jeung roh urang datang nanti Haji Pendi osok oh iya osok kikituan Haji Pendi oh iya bener lain lalagan kulang bener Haji Pendi osok kikitu mantap ku anak nage dibawa ke grogol iya kan cara cerita simpul global lamun diceritakan urang ti awal mimiti dahar na nginumna kemudian sare na wiridna dan lain sebagainya boro-boro deka alam malakut di alam urang ge kuari hese mandak galak ahli-ahli Allah haram proposal haram kredit haram campur jeung pamarentah haram pasti nyarerieun kiai-kiai lamun keur kasurupan lamun keur teu kasurupan tuh henteu sebab naon sebab nyana geus beda lalakona ketika batur gregeteun tak kanyana nyana moal greget sebab naon oh berarti kalau pasang ngomong nyana kasinggung sawadoa tuh gitu lamun masih kena aya marah atuh moal jadi dimarahan wah ternyana marah atuh tambah sarua kene berarti di alam sarehat Gus Dur moal marah sebab naon oh berarti aing ngomong gitu teu kahartieun palingnya nyana ka Allah hampura Gusti teu kahartieun ku batur beres sakitu enggeus sampura ieu mah teu kahartieun ku batur geus bae hanya Gusti mah uning beres sakitu sugan maena ngamuk marah henteu ari Allah moal marah moal kan palingnya oh berarti leuwih teuing ngomong nyana di makom eta nyana ngomong sedengkeun ieu di makomna makom peda atuh malaka arti tapi ieu cerita globalna mau diceritakeun secara rinci na angel fa ya ayyuhal ikhwan wallahu a'lam.